dongeng teh naon atuh? Nya eta we cik urang ge anu ti peuting dinu poek. Naon? Dinu poek pan di la kampung jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu jelema tidak jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh, ulin Ceng. Ari geus jauh aing mah lin Udin, paduli aing lin Aceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat sieuna dinu poek mana Din? Wih Ceng. Geus jauh aing mah lin Udin, paduli aing lin Aceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, kerwek, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih beneran aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu dituun ku aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dok lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu ngajoklok teu aja. Aduh, dongeng aing teh ya. Eta teh geuning anu. Dongeng nu mana urang nu dina kareta api. Tukang kupat tahu. Tukang kupat tahu. Sisi rea keur ngumah piring, piring banyaran naon lawan beureum. Beres rumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem truk begitu eureun nolong. Aya naon Mang? Teu aya naon kantun bumbu unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana bariskeun sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beut. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Cek bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan. An aya hiji saurang belah kenca. Dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duka atuh da dipi urang kupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ieu jelema wanian. Teh sieun ku pamajikan. Maneh kunaon di dieu? Duka da dipi urang kupun bojo. Heuh sia ge ka itu. Aduh, tai dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Aya jawara duapan pasea euy. Wah, pasea. Makaning geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah. Kabeneran pisan nu atas jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso blati. Wah, waduh ieu mah pilibuteun. Teu siap bedog teh nyebut bedog hareup. Sia nyaonon ieu? Bedog? Ari ieu blati tuku tama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh, tak aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Saya teh jelema Jagoan. anu gegebegan. Lain jagoan imam mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus ampir maju ka peuting. Aduh, kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki. Cung jeleng nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nya aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikian kadewek. Reuwas eta nu marawa bedog. Ya pasti nu mawa duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikian? Marawa bedog dikira aing sieun, kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Allah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani ti hareup ti tukang sia. Malik ka tukang. Agus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae aing. Ade sararea ge bisa. Duh. Halah. Oh, ada hari dongeng mah. Tuh nya pae. Ada dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok inget dongeng-dongeng mah. Baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy? Tukang celep.
Lain lu curug na eta teh. Lain tukang celep aing nu keukeuh mah. Tukang celep. Hiji mangsa bangsat mau kaloteng. Berenang lotengna teh bobo. Janelana teh kusena rusak. Di kosewat teh bangsat teh labuh ka handap. Tut pae bangsat. Do bakat kusieun dagang pae. Keluargana menuntut kana boga iman. Tidak ridho ini sampai meninggal, terpaksa dilaporkan ke pengadilan. Ke pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu digehukum gantung supaya paeh sarua. Ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun sim kuring galin saya nu salah mah. Anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu. Teu balik nyieunna matak jelema ti soledat. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalahkeun abdi. Tah awe tatangan nu baju beureum. Nu baju oranye. Nah, abdi nyelep baju komenat, cek abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempos yang ngaganggu itu. Aya wae awewe eta teu make baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep, Pak. Nah, abdi pan hayang baju teh saresna oranye, hayang hejo, nah nganu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Bantah ka itu ka dieu, eueuh alasan terpaksa kudu digantung. Digantung aider teh algojon teh jelema belegu. Tukang celepna jangkung ai tihang gantunganna penek. Atuh teu ngagantung teh pae-pae. Cek hakim geus dihukum we. Hese Pak cenah. Nah, jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek. Tukang celep penek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dos abdi penek sia. Barang geus digantung teh atos tuh adil karo saudarana adil. Nah, pada eta alasan abdi naon make dihukum penek sia. Eta hukum meni gampang kitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh Model kitu. Aya kitu doaina Kang. Hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Nya kan zaman Waktu kecita. hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. Nya ta eta. Ada sultan seperti. Nya mending siga si Abu Nawasnya. Nya. Ka itu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh dising-sirikeun ai maneh jiga nu lieur nya ka itu ka dieu mamawa panto mobil naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah panto mobil ngahaja, lamun hareudang boga kacana. Tiris teto. Karti bari ngagidi. Ai sia. Logonya ya filosofi. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha atuh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meunang terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jo cocoretan make spidol. Citikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui si jerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jaring sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, ta ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ieu? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abdi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh udah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini telepon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa naon mah bohlam? Itu. Aya deui saru anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abdi bade nyunkeun tulung cenah dok, abdi teh gaduh dulur. Sok rasaan teu normal. Ulun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya, bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge. Bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia, geuleuh mah.